Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali tentunya di Acu Wahyudin Channel. Di video kali ini saya akan kembali melihat Mang Oyes ya. Kali ini Mang Oyes akan kembali beraksi guys di satu hajatan ya. Kebetulan sekarang yang hajat yang punya galura ya. Pokoknya pasti sekarang akan lebih seru karena Mang Oyes akan full melakukan kawas nugelo lah. Oke guys, untuk mempersingkat waktu kita akan langsung aja sekarang ke tempat lokasi ya. Kebetulan saya sekarang sambil lari pagi biar badan tetap sehat, biar imun tetap terjaga. Oke guys, langsung aja kita menuju ke lokasi. Kebetulan saya udah deket di lokasi. Oke guys, sekarang saya sudah di jalan. Kebetulan jalan kaki aja ya sambil olahraga. Nah, ternyata Mang Oyes belum ke tempat, belum ke lokasi pertunjukan. Tuh guys, ternyata Mang Oyes masih di sana. Kita langsung aja merapat. Mak. Samin, naon? Hi, aya naon? Heeh. Wih, ini kelaju emak. Kalajo naon? Apaan ini pertunjukan teh ya, Mak? Pertunjukan naon? Pertunjukan galura teh ayeuna ieu pokoknya teh. Ente nyaho mama teu apalnya. Nya dong bongbong geus pikun. Ayeuna emak perform deui, Mak. Perform? Perform teh eta teh naon ngarti teu, Mak? Henteu. Aing mah. Ai perform naon sih Samin? Aya perform. Ai sia loba sih goblok teh. Ayo. Ya. Kok aing mah? Mama teh lain teh nyaho poho, Mak. Itu salaki mah geus heula, Mak. Hah? Si Abah aya di ditu? Ya heeh. Nah naonan di ditu? Ya apaan jeung emak tampil. Pantes kan ai di aing teh keur nyanyian di dieu. Isuk teh ngomong ka situ Samin, "Mak, ka ditu cenah ka sawah tuh caian cenah eta sawah." Jiga ai sugan teh jigana mah moal diajakan teh bener, Mak. Aing mah di goblok tadi. Bodohku salaki aing namanya Buru. Ya, kan lamun mati ngaleun ke salaki mah digayet penyanyi digayet penaris ya. Digayet penaris Samin. Buru. Ya pokoknya Mak, kieu we Mak. Pokoknya ke kuing diintip mah nya. Begitu kuing ngintip. Lamun ku makanya hoan si Abah ngadeukeutan penari, langsung hantem Mak, onjok. Aku hantem we Samin. Onjok iga burungna Mak. Naonna? Iga burungna. Iga kan. Tapi mah tong gandeng nya. Supaya ulah kanyawan ku si Abah na gitu. Mana ulah gandeng sia Samin aing. Nya moal. Pokona ayeuna kieu we, mam di dieu jeung uing, make sepeda. Tah terus geus nepi ka nu hajatna. Kan mah teh meureun jigana moal diajakan ku si Abah mah. Mah tong ngomong. Pokona begitu sih. Antem pokona mah Samin, neg aing mah. Aing teh kurang naon sabenerna teh Samin. Ieu dahna teh geus dahan-dahan aing mah hirup teh. Gelis-gelis. Mah teh lain kurang naon, mah teh kurang hidang, Mak. Samin goblok. Nuhun Samin. Mak kitu pokona bikin kejutan mah nya. Pokona eta acara ramekeun mak masih ti daerah si Abah mah. Ramekeun. Begitu si Abah di deketan penari, kumaha langsung hantem. Emang si Abah bisa eta gitu? Bisa nari? Masih kieu kayaknya da moal. Masih atuh masih kitu kayaknya tuh mah. Aing bisa neangan salaki kawas gitu deh. Bisa gitu. Tah, lamun bisa gitu di ditu ge mak. Lamun misalkan si Abah ngaetaan mak, ngagaet penonton mak. Hah? Penonton ajakan ka mak langsung cium ku mak. Kajeun. Takep, heueuh. Kajeun Samin. Si Abah tetap panaseun. Bener ya mak? Tapi amun si Abah nang ngambek, ku sia dijagaan ya Samin. Oh, dihantem di kuing gitu. Bener. Heeh, eta didagor ku jadona. Ayo atuh Samin. Ayo siap mak. Oke mak, ayo mah dia yuk.
Sampurasun sampai Punten Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya jelema tapi tidak akan jadi nama juga. Aduh, Aki, wih jauh-jauh dari Aki. Salam tapi ngejawab kata-kata kok akan Aki. Apaan ini? Jauh-jauh bawa rombongan pangan lu kasih. Di mana? Jauh di Bekasi. Di Bekasi di Indonesia. Jauh-jauh ya tuh. Sekalian baru undangan tangan lahir. Kayaknya aja. Anu pada bikin lagi. Itu mah ayo nak punya bawa rombongan. Mudah-mudahan buat nanti. Gimana? Ya, kamu dirinya karek asup tadi atau kamu dirinya benar asup terus kamu dirinya benar wae karena bagi dia pengaji itu kenapa dulu kita asal lu sana laki awak kalau orang itu cuma gelut konsep goblok mana yeuna aing teh disiksa-siksa goblok samen tolong geus gagal balik aing bukan serangan ya itu bukan serangan jadi hati akan
Ampun si Abah ya, sama majikan dewek. Tolong si Ana. Barang aing ngejendol. Tarik kasih bak sendal aing ke mana, Samen? Pang-bagya we. Ah, masih ya we ah. Segitu. Disensor mah. Mau sensor. Ulah ditembokan ya si Awas. Aing ka siksa wae sih ya Samen. Siksa tuh semuanya. Heeh. Aing goreng milik mah. Ya. Bayaranna gede. Mak, Hmm, gesan. gesan. Ini kalau ngalapas ngalamun mah kunaon mak? Ya aing lo berpikiran goblok teh. Gagal. Gagal. Gagal dina konsep. Bubar konsep gitu mak. Goblok teh ngira-ngira naik ka pemeriksa. Nah, jadi kieu mak masalahna mak. Ai pertunjukan mak kos kehidupan mak. Kadang keluar nu jalur mak. Nu dipik hayang urang kieu tapi hasilna beda. Tah ulah aneh mak. Lain gitu, Samen aing teh geus mang tahun-tahun gawe kawas kieu. Pusing aing mah. Jadi tuh aneh kos nu kieu mah kos kehidupan mak. Tapi ari merosot eta na katempo aing. Katempo mak. Ngajendolnya. Ngajendol. Aing kira euy sabenerna mah di eta mall nya. Di naon mak? Eta teh di sensor mah. Oh, akeun bae mak. Kitu men. Da teu katempo iya tuh mak. Heuh kajeun. Ajeun. Heuh nuhun kitu mah. Ari resep mah nya. Mane resep teh men. Henteu hayang itu yang adek we buku. Anjing nya. Eta ulah nyebut eta nya. Ulah Eta nyebut dipotong we atuh katnya. di katem kon nyebutannya mak. Mun kanjut gitu. Kanjut tadi. Tah mak, kita sudah berada di penghujung acara mak. Heeh, kitunya. Nah, walaupun kita tadi serasa kurang memuaskan, mudah-mudahan penonton terhibur ya mak ya. Mohon amin amin. Nah, walaupun itu keluar dari konsep mak, Nah. tapi tidak apa-apalah Sanes untuk menambah pengalaman mak gitu mak. Nya, sanes mah abal-abalnya. Nuhun. Da mamang geus ieu gitu geus mancanegara kan kamari oge ka Thailand minggu kamari oge. Teh naon teh mak? Ya, samulungan tutut. Nah, gitu wae nya atur nuhun Oke, kang Mak. kasadayana. Nah, gitu, Pilihna Mak. kurang memuaskan di Nah, mah gitu, pagelaran nyuhunkeun dihapunten sabudaya kalepatan. Nah, gitu, Mak. Abdi gitu nya emak nyalira gitu. Sareng Samen Mohon. bade undur diri. Mohon. Enjing deui engke namun aya konsep anu bener-bener anu eta Asak teh gitu, Mak. asak engke arek memuaskeun ka sadayana gitu ka Mohon, penonton. mohon. Wilujeng eta wilujeng Wilujeng siang, wilujeng siang, wilujeng wengi, Wengi, wilujeng wilujeng sonten, sonten nya wilujeng subuh. kanggo ka seluruh dunia nu aya di Riyadh. Ah. Ka teh cendol sareng ka teh saha deui Teh pokona gelas. mah kumwet sadayana Kumwet nya. sadayana. Heeh nyuhunkeun dihapunten, nyuhunkeun dihapunten deui Mohon, mah nya. mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.